nu ngadamel langit nu ngadamel bumi tanpa kapiheulaan ku contoh Gusti Allah. Allah mah teu kapiheulaan ku contoh nyieun sasaha ge. Urang mah urang kuari neuk nyieun imah ge kudu boga gambar nyontoh heula deuk alam mana ieu teh deuk ala timur deuk alam Mesir deuk ala timur tengah deuk ala Spanyol atawa deuk ala kaditu Belandaan aya gambarna. Pakaian ge pakaian urang teh deuk niru-niru mana deuk niru Arab deuk niru Belanda deuk niru Amerika deuk niru Paris aya gambarna atawa deuk niru urang Jawa make blangkon aya gambarna. Aya gambarna kabeh urang mah kapiheulaan bae ku gambar teu bisa urang nyieun tanpa gambar. Nu matak salah satu bukti Allah teu nyieun contoh heula makhluk di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ka kuari apa aya nu akur jeung moal aya. Ayo cak Allah ya iman teu kudu make contoh-contoh. Teu kudu make contoh-contoh. Bapana kos kieu, mana kos kieu borosot, anakna lain deui. Akurkeun sadunia aya teu nu model kos kieu malah aya. Allah mah nyieun teu kapiheulaan ku contoh, nyieun manusia, nyieun langit, nyieun bumi teu kapiheulaan ku contoh. Badi'us samawati wal. Nah nyieun Allah berarti kabeh nah nyieun Allah. Langit serta eusina nangieun Allah, bumi serta eusina nangieun Allah. Berikut setan-setan juri kabeh nangieun Allah. Eueuh nangieun salian Allah. Anna yakunu lahu waladun wa lam yakul lahu sahibah. Make jeung Gusti Allah boga anak padahal mah pamajikan ge teu boga. Biasana kapan lu boga anak mah lu boga pamajikan, pan Allah mah teu boga pamajikan justru nangieun Allah kabeh ge atuh. Lamun Allah boga anak meureun Allah boga pamajikan, lamun Allah boga pamajikan eta pamajikan Allah nang saha atuh bebesan berarti. Allah teh beureun boga besan ka dituna atuh. Atau boga mitoha. Atuh bari eta kos kitu teh tahu jasa tapi kapan eta Kristen mah geus ngajelaskeun wa qala an-nasara qalatin nasara al-masih ibnullah wa qalatil yahudu uzair ibnullah. Cek Nasrani bahwa Kangjeng Nabi Isa teh anak lalaki Gusti Allah. Cek Yahudi Uzair anak lalaki Gusti Allah. Cek orang Arab qalatil Arab al malaikatu banatullah. Pada tak kunaon atuh menjuluki Gusti Allah boga anak padahal walam yakul lahu sahibah. Gusti Allah teu boga pamajikan kok dianggap boga anak. Jeung deui Gusti Allah teh wa khaliqu kulli syai' wa khalaqa kulla syai'. Jeung Allah teh anu ngadamel kana seluruh perkara. Wa huwa bikulli syai'in alim. Jeung Gusti Allah teh maha uning kana seluruh perkara eueuh anu teu dikajahokeun ku Gusti Allah. Langit jeung eusina nangieun Gusti Allah. Allah uningangeun ka langit jeung eusina. Bumi jeung eusina nangieun Allah. Allah uningangeun kana bumi jeung eusina kanyahoan ku Gusti Allah. Nu kumalandang di alam dunia teh nang Gusti Allah kabeh. Jadi milik Gusti Allah kabeh nu bogana Gusti Allah. Nu mantap Gusti Allah mah Rabbul Alamin. Pangeran seluruh alam. Nyieun kabeh sakabeh alam anu ngurus sakabeh alam diurus ku Gusti Allah. Nyahoan Gusti Allah urang keur darariuk di dieu teh Gusti Allah teh keur deuleukeun ka urang nyaho ka hate-hate jelema nu keur darariuk di dieu teh nyahoan aya nu keur neuleuan jam bae lapar cak kenang nyahoan aya nu pan engke cenah jam 10:30 boga janji kapanggih di pengkolan Allah nyahoan. Aya anu geus boga janji deui deuk datang ka imah engke jam 11 Allah nyahoan. Aya anu aing mendek ngaji bae menghindar beusi aya anu nagih Allah nyahoan. Kajahoan kabeh. Aya anu diajak ke puncak teh dia ku babaturan leprak babaturanana berangkat ti heula nya tinggalkeun. Aing daripada tinggalkeun mah mending ngaji bae nyahoan. Sia. Eueuh nu teh nyahoan Gusti Allah kabeh nyahoan. Kereteg-kereteg hate urang lempang na getih nu aya di jero awak urang nyahoan kabeh
lamun urang geus kadinya tapi pikiran urang kana maha uningana Gusti Allah urang bakal izin ka Gusti Allah ya Gusti Allah neleukeun Gusti Allah insyaallah sieun ka Gusti Allah sieun ka Gusti Allah antak aya be tafakur nafakuran makhluk jang mengarah kana maha kawasana Gusti Allah kudu sampaikan ka boga rasa urang teh dikanyahokeun ku Gusti Allah urang teh boga rasa dideleukeun ku Gusti Allah lamun datang tak kadinya rasa urang wah geus ibadah bakal lazat indah ibadah jadi urang dek ngala wudu heula diu bade hareupeun cai bari tafakur aing ieu asup ka dieu ka cai digerakkeun ku Gusti Allah aing bisa neuleuh dideleukeun ku Gusti Allah nu kadeuleuh ku aing makhluk-makhluk Allah aing teh ya bisa neuleuh ka makhluk Allah nu kadeuleuh ku aing makhluk Allah berarti Allah khaliqna setiap makhluk nu kadeuleuh ku aing teh aya nu ngagerakeun Gusti Allah aing diuk di dieu ngagerakeun Gusti Allah urang deuk ngalawudu teh kos kitu heula atau lamun di Mekah mah orang bisa dijorogeun batur di antri pan ngalauduna ya di mana bari tapakur kayak geus bisa mah geus bisa sakilat sakitu ya mun can bisa kos kitu nagog we urang di luhur cai ye cek pemajikan ji kenaon masing-masing bae cek tapakur eta dihandap bangun dari wadahan ijah dasar aki-aki wadahan atuh susuk omong nasa kepada rupa aing keur ibadah ka Gusti Allah ibadah bae ngagantung atuh wadah celi Gusti celi teh ku Gusti dibere bisa gadegekeun berbagai suara-suara makhluk Gusti eta suara-suara makhluk Gusti teh berarti aya nu nyuarakeun nu nyieun sora teh Gusti Masya Allah cek jana teh horenganan eta suara satu sarua jeung ngadegekeun sora Gusti abdi Gusti hampura mata abdi hampura ceuli abdi irung iya pakai napas ku abdi nu dihirup ku abdi anu ku abdi diisap iya teh oksigen angin teu kadeuleuh ku mata abdi tapi pan aya angin lamun eueuh angin mah meureunan paeh kan makhluk ieu teh aya angin buatan Gusti teu karasa ku abdi di mana bae abdi di kamar abdi di jalan abdi di majlis abdi di leuweung abdi keur di kantor di mana ku abdi dihirup eta udara lamun ku Gusti Allah di stop eta udara atau dibere penyakit eta udara Gusti abdi meureunanan geus jengker ku ari tapi Gusti bahasa gala-gala teu kadeuleuh ku mata abdi tapi lamun make mikroskop membeureun angin kadeuleuh jelas aya ieu teh angin jasok karasa tiis komo aya AC komo aya kipas nu jelas mah ieu dihirup ku abdi ieu makhluk Gusti aya gustian di dinya ya Allah ya Rabbi Gusti hampura irung abdi sok pake ngambean macem-macem Gusti kadang-kadang mah ngambean nu ku Gusti diulah ku abdi disium bae terus hampura bae Gusti tuh urang rek ngalawudu teh kieu mata geus ceuli geus irung geus urang terutama penting tak kira-kira bangsa orang jam 2 mulai orang mandi diuk ngalauduna angel atuh cara moal kaburu salat daripada salat teh inget ka Allah mendingan nagog inget ka Allah perhitunganna kos kitu salat ngalauduk kocak salat tahajud Allahu akbar assalamualaikum salat tahajud Allahu akbar assalamualaikum kerek deh tamat tahajud TK apa kos kitu apa nu dimaksud salat teh inget ka Allah ku hari urang keur wudu endek wuduna bae geus inget ka Allah mendingan teu salat tahajud daripada salat tahajud cukup trut
Madikan tiuk bae heula di dinya tah ingat ka Gusti Allah dimaksud makan ngadeketkeun diri ka Gusti Allah. Atuh bade ieu ampura Gusti sumut abdi. Loba pake ngasaan-ngasaan makanan Gusti. Mun abdi dahar jeung daging jeung opor kitu karasana. Abdi sok poho ka Gusti. Abdi mun ngadahar daging anu sok di kecapan teh naon ngaranna tah? Semur. Abdi sok poho ka Gusti. Abdi ngadahar daging nu sok di kalapanon ngaranna tah? Rendang. Tah eta sok poho ka Gusti. Aya abdi jeung teri masuk inget ka Gusti. Hampura Gusti sungut ieu. Tah eta tina makanan inuman. Ya beda apa abdi sok pake nyaritakeun Gusti. Aduh kadang-kadang nyaritakeun anu dipake karido ku Gusti, kadang teu dipake karido ku Gusti. Pake ngomongkeun batur. Setunggeus teu bata geus dikaallahkeun janu Allah pan abdi ge. Abdi teh nu Allah mata nu Gusti, titipan ti Gusti. Pan ceuk tadi ge wa khalaqa kullasyai kabeh perkara nang Gusti. Wa huwa bikulli syai'in alim. Gusti maha uninga. Abdi keur diuk di dieu teh Gusti uninga. Nyaho Gusti. Ih Gusti ba maha gagah. Moal kasieun. Oh abdi diuk di dieu nang Gusti maha gagah bisa ngadiukeun abdi ka dieu padahal mah abdi mah jelema bodoh. Tapi ku Gusti dikersakeun seakan-akan Junaid udan sia. Udah, sarua jeung kos kitu teh. Sia teh kesel, sia teh mung, tapi deuleu surga aing. Udah. Mandi. Ngan kurang teu kadege seakan-akan kos kitu. Mandi. Nu rapih mandina, pan sia junub. Mandi. Tiris. Batur mah perang di medan laga. Nyawa taruhana sia kakarak mandi bae geus nyebutkeun tiris. Ya cak Gusti Allah deuk tahajud sorga sia ulah sok tiris. Awas sia ku aing digeringkeun isuk. Cak Allah teh. Mun sia tiris bae digeringkeun ku aing sia. Ulah sebut tiris. Ulah. Bejakeun haneut. Itu tiris Gusti haneut. Tiris. Ya, sales mah sia isukan. Tuh, bener. Isuk-isuk ngingseuk. Tuh, gara-gara sia nyebut tiris coba mun haneut. Dia tuh ngomong bohongan diri berarti atuh. Ulah boga perasaan gering. Laksanakeun nu di deuleu surga Allah. Tah, tegar urang teh mandi urang. Wudu sakubata di tabakul. Tabakul. Gas. Kamu salah. Musalah. Allahu Akbar. Lupa ya karena tadi kerberang nyatabrakan Pak ya nanti. Sok buka pocong di kaca teh. Lagi sholat tahajud dia. Emang ya nanti kos gitu tolol. Bohong ke Allah balik kurang kakarak takbir dong Allahu Akbar asana aya pocong kajeng kumaha muringkak bulu aing ya geus aing mah 180 derajat balik tolong datang ke pemajikan dari tahajud cepet awat lo bawa omong aya pocong kadeuleu mah encan kadeuleu mah aju besi bae ya borangan lo ya cek saborangan eta poho ka Allah tapi lamun pas ka Allah mah teh aing nangieun Gusti Allah pocong nangieun Gusti Allah setan teh wa khalaqahum nangieun Gusti Allah lamun nyana didatangkeun ka aing nang gerak Gusti Allah berarti Allah nyoba ka aing coba pocong coba tah dah teh sieun aing mah bapak kolak siap pocong datangkeun ka dieu ye parangsaan aing sieun meureun lawang ditutupan henteu aing lompat ye bangsa nuk sok ngarusak lah orai kala jengking eta nangieun iblis berbagai kagorengan tak eta menangin iblis model kumaha cek kabujal model lenong
anu sok ditakolan teh tong ting tong tang tong tang ting tong tang ting tong gampang ngaranna tah eta teh nanyain iblis bejakeun aya deui nu kos bedug tapi ditutupan dua nana blang bidug blang bidug dug 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 naon sia eta ngaranna kendak tah eta nu kos kitu ngaranna buatan iblis nu sok dicekel ku raja dangdut teh naon tah ngaranna teh tuh nyahoan kabeh jangan sok ngadengekeun tak eta bejakeun buatan iblis engkos kitu tah nah anu sok dipencet sorangan teh naon aju aya ngigelan awe sorangan naon ngaranna cepat sesok teh jauh bae aya ge jauh di atas sia lah sia isin no ga bejakeun tuh organ tak eta teh buatan iblis bejakeun mangsa persurunan-surunan nusok ditiup teh adu diangkat-angkat teh naon teh ngaranna tuh suling nyahoan sia teh nyahoan aing sih sebenarnya eta buatan juri sarua bae tah nusok dibawa ku si Betty teh anak ayam turun 10 tongtrek 10 mah tereh paya hiji tinggal 9 tereng geus eta nu turun 1000 angel tah mah tah hayang datang ka beres anak ayam turun 1000 mati hiji tinggal 999 wah angel kene geus bere duit bae geus tidak ilit angel tah mah geus aya 10 mah tungguan geus kurang eta geus sarua buatan iblis nu kos itu iblis jaipongan buat itu cak iblis ya mere nasehat mere nyaho ka Abu Jahal eta mere nyaho ta bangsa nu kos karar itu teh buatan iblis tah lamun salat puasa zakat eta nang Allah masjid eta nang Allah tah nu kos kitu tah mushola majelis salim pasantren eta nang Allah tah lamun nelayan nang jurig dah nu di jati teh tah nu di jati nelayan tah eta teh meunang setan tah nyieun tah cak iblis ya tah urang jadinya opan ngaji tafsir bener teh nah bener teh anu sok kadinya saha kan sia sarua bae sia ngabenerkeun ongko asup ongko teh aya di dieu ge nu sok asup kadinya nyaho geus aing hulu-huluna tadi geus sasalaman jeung aing lah pokona nyaho bae pokona mah potongan gitu potongan nelayan kajen buku mah sapotongan kan jelema teh kapanggih jeung ieu ieu potongan mushola ye kapanggih jeung ieu masjid ieu potonganna ye ieu mah potongan mushola lain masjid lain ye ieu oh ieu nelayan ye ya watusan nelayan potongan bukna kitu lain deui nu sok nelayan pokona mah tina cukuranna ge geus kadeuleu orang deui katempo atuh jelema mah sekarang mulai bisa dibobodo kayak tadi tah eta nelayan tah eta manang setan kos gitu emang aya naonan di jero ulah loba omong di jero nelayan si hayang nyawa mah ka ditu bae geus dia ka jero si asup ka ditu geus make pakaian make samping make baju koko mawa sol make sorban jero sia ge kapanggih ku sia di ditu anu hideung aya nu putih aya mah pokona aya bae aju kadinya mayar mau kana mah sia mau duit bae ka ditu kan nelayan bakal kapan emang ge nyaho tuh aing pemain sarua bae tah dibejakeun teh ku iblis oh atuh aing kitu mah iya ieu teh jahal lain ti kuari bae anjeun mah sebagai penerus generasi penerus ti baheula ti zaman Nabi Adam terus Qabil ngabunuh Habil ta eta teh nang pangeran setan ngaranna terus datang ka dieuna terus ke pangeran setan teh geus ngacak-ngacak ke turun di utusan Gusti Allah Rasul ngaranna terus
terus datang ke belah dia Kangjeng Nabi Musa Kang terus datang ke Kangjeng Nabi Isa datang ke Muhammad tak eta teh Muhammad teh bener emang Rasul Allah pangeranna Allah ngan aya deui pangeran salian Allah setan ngaranna sok dibahasakeun jin geus sia mah eta bae pangeranna ulah ka Allah kadinya bae emang nyana ge pangeran eta teh bersekutu jeung Gusti Allah pangeran setan teh bersekutu jeung Gusti Allah kitu aju engke ka ditu da kumaha cak Abu Jahal teh ulah hese lamun tiama aya hiji pabrik kemudian eta pabrik geumeun eta munajat ka pangeran setan beulikeun coba ge kotok putih kotok hideung embe hideung embe putih pencit didinya demi pangeran setan pencit didinya engke ge aya petunjuk-petunjukna engke eyang anu engke ge aya petunjukna tuh pangeran setan ge teu cicingeun atuh teu cicingeun pangeran ngaranna ge ngaboga anak buah engke ge aya ge nu nyurup engke cirina anu sok tebak-tebakna nu sok make gelang bahar bakal make ikan kumisa biasanya aku bisa getilok di setri kuna serem jadi kuna nyarupaan ka setan geus anu kumisna gede eta teh sarupa jeung setan si ajak nu kumisan teh hati gitulah sehat-sehat teh ya Allah ya Rabbi Gusti Allah aku janggot itu Gusti diurus buuk teh diurus rerewigan mun urang neuleuh buuk da teh diurus kumis teh diurus janggotna teh diurus atuh huntuna ge geus teh diurus matana ge kos kitu hi semu beureum tah eta teh utusan pangeran setan bisi aya engke di lembur eta utusan setan tanya ge tanya aju bae panjana kela ninget menyan tutupan di mana Ujang di mana abdi di Bojong di mana di dinya pengkolan itu aya naon anak aya naon iya dagang sepatu iya teu ngaju eleh ku batur saingan tenang ke urang ge boga pangeran ya ke lagi senget aya naon manggil kula ulah keur istirahat di gunung kencana dipanggil anak aya naon iya urang Bojong minta tulung unaon dagang eleh saingan gampang belum lu tetanggana sial setan lu goblok biasa tuh aya kudu dibeuleum atuh mah musuh polisi tak bokos gitu mantu ditingkep bahasa belum teh lain di belum make sunut ceng Bojong aya caran bisa dibelum imahna bisa dibelum perusahaan anak bisa dibelum teh dibelum semangatna kumaha Ujang dek meulina bae mahal atuh dibelum kabeh jangan Ujang anu bakal maju itu anu bakal ngajejas kitu bae eta mah hitung-hitunganna geus kalau udah istirahat deh ke gunung kencananya sial jasa juri takos gitu ceng oh di mana ye hayang ke tarif-tarifna aya hayang puas kali itu ke Gunung Kawi puas tau gak dek monyet dek orai dek bedul babari teman di Gunung Kawi eta utusan syaitonir rajim aya utusan-utusan anak
di dieu mun daerah Banten aya di ditu di Cibeok ka ditu terus ka ditu Baduy tah jangan ka Baduy ka ditu sarua bae teh ti pangeran setan-setan kene teh hayang nu rada deukeut bae di dieu atuh aya di dieu geus boga utusan-utusan anu di Gelam aya di dieu ditereup aya pokona mah di araraya unggal daerah ge atuh ja utusan Gusti Allah pangeran aya nu kuari tata jadi kiai jadi ustad atuh ieu ge sarua pangeran setan ge nu kuari jadi mbah-mbah dukun atuh araraya di mana ge tak ulah hese-hese deuk neangan pangeran nu mana abeh babari manusia kitu wae oh kitu nya jaga puja wah itu bejakeun ka masyarakat di situ Cikupa bejakeun tuh ieu horeganan ayat Gusti Allah nu agung kapami nu mantak ayat ieu teh diturunkeunana ieu ka kaum-kaum zanadiqah ka kaum-kaum zindik anu manehanana nyaritaan Allah Ta'ala khaliqun nasi wad dawab wal anam wal hayawan Gusti Allah mah ngadamel manusia ngadamel sato ngadamel ingon-ingon jeung berbagai hayawan-hayawan nu bararagus wa iblis khaliqus siba wal hayat wal aqarib wasyurur iblis mah pangeran nu ngadamel sato-sato galak kaya ning maung kaya ning gajah kaya ning bangsa buaya itu keneh bangsa orai-orai timimiti orai nu laletik datang ka orai nu geuleude kala jengking kitu keneh nu bangsa surur-surur nu garoreng-garoreng anu bangsa nu pas diigelan di jogedan eta teh buatan iblis ya Allah kulantaran kos kitu turun ayat ieu waj'alu lillahi syuraka'al jinna wa khalaqahum kafir-kafir dijadikeun ka Gusti Allah teh dijadikeun sebagai syuraka tegese jin tetapi ngamana-anana lantaran suraka jadi mapul sanin jin teh lillahi mapul sanin suraka mapul kadua mapul awal jin jadi badal jadi berarti ngahartikeunana wallahu a'lamu bil muradih eta para kafirin-kafirin teh ngajadikeun ka jin sebagai suraka ka Gusti Allah jin teh setan teh dijadikan syarik dijadikan sekutu persekutuan pangeran antara jin jeung Gusti Allah kitulah kafir nganggapna Masya Allah jadi ngomong nage geus bae ulah saling mendahului lantaran ieu ge sarua pangeran Gusti Allah pangeran atuh setan ge pangeran geus bae kuari mah urang papada-pada bae lah ulah sok make silih sigeng ta eta teh kafir teh boga anggapan seperti eta bahwa jin eta anu rusak anu nyieun sok rusak sebagai sekutu Gusti Allah dianggap pangeran keneh padahal mah wa khalaqahum jin teh nang nyieun Allah hanya dianggap pangeran nangieun Allah makhluk keneh eta teh tapi ku ngeunaan kitu ngaranna ku Kristen ku Yahudi ku Protestan ku Katolik ku Buddha ku Konghucu ku kafir dianggap pangeran nya teh cek Nasrani di aing mah teu mangeranan ka setan kunaon atuh nyana nyembah ka patung ka batu eta teh seakan-akan nurut ka setan sebab cak setan sembah batu ku sia sembah patung ku sia sembah makhluk ku sia nang saha eta jana nyembah ka makhluk nang saha nyana nyembah ka batu jeung ka patung lamun lain perintah setan berarti nyana teh nurut ke setan sebab nganggap bahwa setan sebagai sekutu Gusti Allah itulah anggapan para kafirin naudzubillah min wa khalaqahum nangieun Allah setan ge deuk kumaha deui atuh make jeung di pangeranan cek cenah henteu mangeranan ka setan kunaon nyembah ka patung jangan aing mah mangeranan ka iblis kunaon nyembah ka batu
Jai mah teu nyembah ka jurig kunaon atuh nyembah ka makhluk setan teh parentah setan nasihat setan teh kos kitu teh nyana selalu memberikan nasihat urang keur cicing menel motor bararagus le mobil bararagus warung gelede asup ka supermarket mamanitarariis ngeunaheun jasa kunaon ai urang boro-boro boga mobil mewah mobil teu mewah ge teu boga motor ge teu gablek cicing di imah anu butut pemandangan sehari-harina motor sakitu baragusna mobil sakitu baragusna imah jeung komo ka Jakarta balik kurang ka imah diuk boro-boro di kursi anu bagus diuk di bale ronggang balena ge mending ronggang ge haju eueuh tumbilaan nya ronggangnya dicokot tumbila sial jasa pan kunaon ieu nasib aing kos kieu mulai setan datang ke jero hati ceng ieu kan zaman modern aisyah kunaon cicing bae kuari mah zaman teh geus global era globalisasi tinggalin lamun kuari hirup teu boga motor teu boga mobil cek jalan tiapan geus berusaha tapi sepan ya tuh usaha ulah datang ka ngawarung kos gitu doang ngawarung kos gitu doang mah tuh datang ka irah ka beli mobil ka beli motor geus ka mana atuh deuleu batur tanyakeun ge ka Pak Haji anu nyana nu mantak imahna mewah mobilna loba usahana maju tanya loba tatanya tuh jelema mah kudu loba tatanya Gusti Allah ge nyebutkeun sing loba tatanya waduh teh setan bisa kos kitu teh setan ngana setanana loba tatanya naon ge teu tatanya mah bal beres tuh deuleu dina Al-Qur'an fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun eta setan eta nyata oh kos kitu nya datang nya ka dinya Assalamualaikum salam aja teh ka mana tuh wajib ya enak tuh kade kula mendek iya dikonsultasi ayo tuh mas obrol ieu haji boga ieu mah kieu mah keur carita bae ieu mah jeung mobil loba segala toko eta teh ka mana yang di mana eta mesen mah guguruna sekolah tatanya usaha bae lain ieu mah haji serius antaran kula geus tiduduk di suk-suk hulu jadi suku-suku jadi hulu sejasa dengan dunia ieu masyaallah kula mengadengekeun kiai-kiai segala wali-wali anti dunia geus teu asup kula teu asup mun teu asup tah kos kitu teh tah tetep hayang boga mobil we hayang boga imah mewah lah eta komo teh ki uci ngomongna segala wali-wali lain terus ya mah kos kitu geus bawa Kang Haji mah ka ditu ieu mah ka Mang Haji bae da guru kumaha tuh guru kitu ieu mah dagang bae ieu dagang ge bangunna Mang Haji mah rugi da teh kitu batu sia ka dedei kuari halanan malah ka debejakeun heuh kula ka dedei nah datang ka dinya sakali dua kali bener sia bener lamun bener hayu ngilu jeung Mang Haji ka mana tuh ka Gunung Kawi deukeut itu batu saya tidak milih nek ngaorai nek monyet nek babaya nek babi atuh babari teh kos kitu mah tuh nggak selalu guna ngawarung gitu dikira atuh sia angel keneh kos kitu syaratnya kumaha lah syaratna mah naon keluar ti agama Islam mencit anak hiji kitu doang geus bere anak hiji yeun deui habak geus bae hiji atuh pun kos kita ya itu sanggup gitulah lamun sanggup atuh teh naon aing ngabejan mah mendek aja tuh aing diantar ku aing geus jadi utusannya anak puguh Pak Haji geus aing ge rasulnya anak aing ge rasul syaitonir rajim geus atulah musyawarah heula tuh sia jeung pamajikan sawa tah eta nasihat setan tah nasihat setan teh kos kitu tah masyaallah karim Gusti Allah lantaran ieu mah ustad anu susahna anu tadi masa pira sakola nangan sakola SMP doang datang ke SMA aja teh dilanjutkeun nya ngawarung jaka pabrik atuh sakikituna bae akhirna brus ka Gunung Kawi ban ngagejelug akidahna
kuari mapan ustad tad apa naik ngaji teh kudu boga motor sat sit kadi-kadi tuh babari mun aya nu maot mun aya ngariung geuna WC sapira 15 juta sapira ge cenah boga aing WC paling bare salawat nu nyolateun 50.000 teh nu sugih nu susah mah 10.000 malah untuk mere-mere acan sia ngalantur amat tad ngomong lah tanggung susah aing setan teh bener keur ngomong jeung setan lu asup ya aya anu langsung ka hate aya anu ngabentuk aki-aki setan ya sarua bae mentak sing ada basa aki-aki ya ye kieu atuh aya butuh dunia mah kumaha di ditu tuh di Cisoka aya di ditu nu keur ngembangkeun usaha ngaranna Langit Biru itu kewacarana tapi urusannya sapira beli daging doang urang kadinya set balanja engke urang bakal dibere bonus urang titip dibere bonus komo lamun urang bisa ngajakan mah eta mah tuh cadina fatul muin riba ulah ka make fatul muin lah nang jelema susah sih make fatul muin lain pada sakanyaho uing mah nu kos kitu mah riba lah angel kasugih tad geus kitu mah nu da di daleuna ulah fatul muin mio tad mio tad udah starter lagi mantep jasa tad komo sakupi nu eta teh nu nanggal beureum jambu teh waduh eta betad pokona mah tinggal nyokotan bae jelema invest kadinya engke ente mah boga engke sasaleran sakanyaho tuh ngaji di mamana kita mah riba kos gitu mah atuh naon ngaranna teh ngaranna naon cek dina syariat pan aya ngaran-ngaranna usaha ge geus silana nu kos kitu mah lebih beja ngaran geus bae hayu bae geus eta mah ajakan masyarakat ku ustad badaekeun ge kudu di pangajian heuh nya ye atuh tad geus kuari mah engke bakalna meundang Avanza ka ditu ngeunah hentan jeung itu mah eta digawe mah bari ngarokok bari magahan ngaji tapi urang boga duit ye udah sok ajuri bari bakos itu eta kiai nu sok ngariba-ngaribakeun carekan ge ku sia ngadu kitu jeung aing gitu bejakeun lah hukum lain hiji bae kitab gitu loba geus ulah make hiji kitab bae bejakeun gatuh ngadu kitu jeung sia dia sia ge masantren itu masantren ngadu atuh susah bae sia lamun teu milu kadinya mah ji bener oge yo atuh aing mah sakadar nganasehatan sia itu daya yang sugih mu atuh teu kudu aing atuh sakadar mere jalan doang sekarang jadi deh isukan ngalamun maning asup maning gula maning asup maning gula maning asup maning gula jol bae setan make dipikir-pikir kan asup geus pokona mah tanggung jawab gitu lu mun anu nanyakeun dalil nang geus gitu ejakeun eta mah aya kiai-kiai nu ngaharam-haramkeun kiai ortodok sama kos gitu mah itu teu nyaho kamajuan teh mah kiai kos gitu mah di bener oge ye teu buka ku sia kitabna pengsong-pengsong teu naon kitabna geus atuh karak anak baik jangan ngarikuk nyana subrut aduh boga mio kadoleuk ku batu meuli Avanza drek-drek teh ditangkal tinggal hulunya apa dipantok-pantogkeun pokona asal keluar ti jalur nuturkeun setan ulah sok ngabohongan awak sorangan hate sorangan awalna mah janjana ge nyahoeun ka belah dieuna nangtangan kiai segala haram-haramkeun teu jauh ikut bau teh kiai geus tanggung jawab aing tolol teh kiai teh eta mah kiai lain di urang lain teh mah di Lampung di urang mah moal mal kapiheulan di urang setan limit geus tah eta kitu pangeranana ki ngagilek dina agama ngagilek dina syariat Masya Allah karim setik nah iya pangeranan ka setan udah atuh make mangen jangan saya mah teh mangen komis riba sia setan tuh ieu mah nu nyembah ka patung
dijadikan dipungkal pengkolkan ku jin ku setan kafir nganggap jin sebagai sekutu Gusti Allah padahal jin setan curi sarua makhluk Allah nangieun Allah kurang kumaha maha kawasana Gusti Allah ka setan-setan ge jeung Allah maha kawasa Allah ternyata orenganan khalik makan hiji Allah subhanahu wa ta'ala wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm kafir-kafir teh lantaran geus dibius hatena ku setan teh sehingga nyana jijienan gedebul ngabohong nyana ngomongkeun bahwa Gusti Allah teh boga anak lalaki jeung boga anak awewe eta ngomong kos kitu teh bigeri ilmin tanpa mendasar ilmu bodoh cek kupertian nyaritakeun nyana Nasara mah ngomongna qalatin Nasara al-Masih ibnullah Kangjeng Nabi Isa teh anak lalakina Gusti Allah cek Yahudi mah ngomong Uzair ibnullah Nabi Uzair atau Ki Uzair eta anak lalaki Gusti Allah cek urang Arab mah wal malaikatu banatullah malaikat anak awewe Gusti Allah tarolo jas ngeboh Kristen nganggap bahwa Masih ibnullah bloon Yahudi nganggap bahwa Uzair anak laki Gusti Allah tolong urang Arab nyaritakeun malaikat teh banatullah anak awe Allah ndeu kumaha sih subhanahu wa ta'ala amma yasifun maha suci Gusti Allah maha luhur Gusti Allah tina anggapan-anggapan nu disifatan nu dicaritakeun ku para Yahudi ku para Nasrani ku kafir-kafir Arab bahwa bi anna lahu waladan Allah teh boga anak maha suci Allah subhanahu wa ta'ala ikut kurang karari itu ngomong nggak soro ngajelaskan bahwa masih anak Allah atau apa Allah boga anak memerenanan atau kudu boga pamajikan kapan Gusti Allah teh boga pamajikan ya Gusti Allah malam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad ya Allah nang Gusti Allah kabeh kabari geus dicaritakeun langit berbintang-bintang wabeh planet nang Gusti Allah bumi kabeh nangieun Gusti Allah berikut jajadian hujan nu turun nangieun Gusti Allah nu lain nang Gusti Allah makhluk-makhluk kabeh nangieun Gusti Allah berikut setan nu dianggap pangeran ku kafir-kafir wa khalaqahum nangieun Allah dianggap boga anak padahal teu boga pamajikan kabeh ge bandangieun Allah teh nu ngadamel langit jeung bumi nu mantak badiyaus samawati wal ard nu ngadamel langit nu ngadamel bumi tanpa kapiheulaan ku contoh Gusti Allah mah teu kapiheulaan ku contoh nyeun sasaha ge urang mah urang kuari neuk nyeun imah ge kudu boga gambar nyontoh heula deuk alamana ieu teh deuk ala timur deuk ala Mesir deuk ala timur tengah deuk ala Spanyol atawa deuk ala kaditu Belandaan aya gambarna pakaian ge pakaian urang teh deuk niru-niru mana deuk niru Arab deuk niru Belanda deuk niru Amerika deuk niru Paris aya gambarna atawa deuk niru urang Jawa make blangkon aya gambarna aya gambarna kabeh urang mah kapiheulaan bae ku gambar teu bisa urang nyieun tanpa gambar nu matak salah satu bukti Allah teu nyieun contoh heula makhluk di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ka kuari apa aya nu akur jeung moal aya ayo cak Allah ya iman teu kudu make contoh-contoh teu kudu make contoh-contoh bapana kos kieu mana kos kieu borosot anak nu lain deui akurkeun sadunia aya teuh nu model kos kieu jeung moal aya bapana hideung anakna bapana hideung mana hideung ai borosot putih heran cak bapana mah nya aing hideung mana hideung ai anak putih pasti sia main jeung tatangga kajen kumaha teu percaya aing aya deui
hei bapakna putih anakna putih pamajikanna putih aya anak mah hideung si ade kurang curiga si anak boga anak hideung si ade lantaran kuari mah zaman geus teh tangan nu caritana ieu mah Allah mah nyieun teu kapiheulaan ku contoh nyieun manusia nyieun langit nyieun bumi teu kapiheulaan ku contoh badi'us samawati wal nah nyieun Allah berarti kabeh nah nyieun Allah langit serta eusina nah nyieun Allah bumi serta eusina nah nyieun Allah berikut setan-setan juri kabeh nah nyieun Allah eueuh nah nyieun salian Allah anna yakunu lahu waladun walam yakun lahu sahibah make jeung Gusti Allah boga anak padahal mah pamajikan geus teu boga biasana kapan lu boga anak mah lu boga pamajikan pan Allah mah teu boga pamajikan justru nyieun Allah kabeh ge atuh lamun Allah boga anak meureun Allah boga pamajikan lamun Allah boga pamajikan eta pamajikan Allah nang saha atuh bebesana berarti Allah teh beureun boga besan ka dituna atuh atau boga mitoha atuh bari eta kos kitu tahu aja tapi kapan eta Kristen mah geus ngajelaskeun wa qala an-nasara qalatin nasara al-masih ibnullah wa qalatil yahud uzair ibnullah cek Nasrani bahwa Kanjeng Nabi Isa teh anak lalaki Gusti Allah cek Yahudi Uzair anak lalaki Gusti Allah cek orang Arab qalatil Arab al malaikatu banatullah pada tak kunaon atuh menjuluki Gusti Allah boga anak padahal walam yakul lahu sahibah Gusti Allah teu boga pamajikan kok dianggap boga anak jeung deui Gusti Allah teh khaliqu kulli syai wa khalaqa kulla syai jeung Allah teh anu ngadamel kana seluruh perkara wa huwa bikulli syai'in alim jeung Gusti Allah teh maha uning kana seluruh perkara eueuh anu teu dikajahokeun ku Gusti Allah langit jeung eusina nang yen Gusti Allah uningaeun ka langit jeung eusina bumi jeung eusina nang yen Allah uningaeun kana bumi jeung eusina kanyahoan ku Gusti Allah nu kumalandang di alam dunia teh nang Gusti Allah kabeh jadi milik Gusti Allah kabeh nu bogana Gusti Allah nu mantap Gusti Allah mah Rabbul Alamin pangeran seluruh alam nyieun kabeh sakabeh alam anu ngurus sakabeh alam diurus ku Gusti Allah nyahoan Gusti Allah urang keur darariuk di dieu teh Gusti Allah teh keur deulekeun ka urang nyaho ka hate-hate jelema nu keur darariuk di dieu teh nyahoan aya nu keur neuleuan jembae lapar cak nang nyahoan aya nu pan engke cenah jam 10:30 boga janji kapanggih di pengkolan Allah nyahoan aya anu geus boga janji deui endek datang ka imah engke jam 11 Allah nyahoan aya anu aing mendek ngaji bae menghindar beusi aya anu nagih Allah nyahoan kajahoan kabeh aya anu diajak ke puncak teh dia ku babaturan eprak babaturanana berangkat ti heula nya tinggalkeun aing daripada tinggalkeun mah mending ngaji bae nyahoan Gusti Allah eueuh nu teu nyahoan Gusti Allah kabeh nyahoan kereteg-kereteg hate urang lempangna getih nu aya di jero awak urang nyahoan kabeh nu matak lamun urang geus kadinya tapi pikiran urang kana maha uningana Gusti Allah urang bakal izin ka Gusti Allah nyahoan Gusti Allah neuleukeun Gusti Allah insyaallah sieun ka Gusti Allah sieun ka Gusti Allah antak aya be tafakur nafakuran makhluk jang mengarah kana maha kawasana Gusti Allah kudu sampaikan ka boga rasa urang teh dikanyahokeun ku Gusti Allah urang teh boga rasa dideulekeun ku Gusti Allah lamun datang tak kadinya rasa urang wah geus ibadah bakal lazat indah ibadah jadi orang dek ngala wudu helat diu pada hari pencai bari tafakur
aing ieu asup ka dieu kacai digerakkeun ku Gusti Allah aing bisa neuleuh dideuleukkeun ku Gusti Allah nu kadeuleuh ku aing makhluk-makhluk Allah aing teh bisa neuleuh ka makhluk Allah nu kadeuleuh ku aing makhluk Allah berarti Allah khaliqna setiap makhluk nu kadeuleuh ku aing teh aya nu ngagerakeun Gusti Allah aing diuk di dieu ngagerakeun Gusti Allah urang deuk ngalawudu teh kos kitu atau lamun di Mekah mah urang bisa dijorogeun batur ya antri pan ngalawuduna ya di imah kalau bari tapakur kayak geus bisa mah geus bisa sakilat sakitu ya mun can bisa kos kitu nagog we urang di luhur cai ye cek pemajikan ji kenaon masing-masing bae cek tapakur eta dihandap bangun dari wadahan ijah dasar aki-aki wadahan atuh susuk ngomong nasa kepada rupa aing keur ibadah ka Gusti Allah ibadah bae ngegantung atuh wadah celi Gusti celi teh ku Gusti dibere bisa gadegekeun berbagai suara-suara makhluk Gusti eta suara-suara makhluk Gusti teh berarti aya nu nyuarakeun nu nyieun sora teh Gusti Masya Allah ceknya teh horenganan eta suara satu sarua aja ngadegekeun suara Gusti abdi Gusti hampura mata abdi hampura ceuli abdi irung iya pakai napas ku abdi nu dihirup ku abdi anu ku abdi diisap iya teh oksigen angin teu kadeuleuh ku mata abdi tapi pan aya angin lamun eueuh angin mah meureunan paeh kan makhluk ieu teh aya angin buatan Gusti teu karasa ku abdi di mana bae abdi di kamar abdi di jalan abdi di majlis abdi di leuweung abdi keur di kantor di mana ku abdi dihirup eta udara lamun ku Gusti Allah di stop eta udara atau diberi penyakit eta udara Gusti abdi meureunanan geus jengker ku ari tapi Gusti bahasa gala-gala teu kadeuleuh ku mata abdi tapi lamun make mikroskop memeureun angin kadeuleuh jelas aya ieu teh angin jasok karasa tiis komo aya AC komo aya kipas nu jelas mah ieu dihirup ku abdi ieu makhluk Gusti aya gustian di dinya ya Allah ya Rabbi Gusti hampura irung abdi sok pake ngambean macem-macem Gusti kadang-kadang mah ngambean nu ku Gusti diulah ku abdi disium bae terus hampura bae Gusti tuh urang nek ngalawudu teh kieu mata geus ceuli geus irung geus kurang terutama peting tak kira-kira bangsa orang jam 2 mulai orang mandi diuk ngalawuduna angel atuh cara moal kaburu salat daripada salat teh inget ka Allah mendingan nagog inget ka Allah perhitunganna kok kitu salat ngawudhu kocak salat tahajud Allahu akbar assalamualaikum salat tahajud Allahu akbar assalamualaikum kerek deh tamat tahajud TK apa bos gitu apa nu dimaksud salat teh inget ka Allah ku hari urang keur wudu endek wuduna bae geus inget ka Allah mendingan teu salat tahajud daripada salat tahajud cukrut trut mendingan tiuk bae heula di dinya tah inget ka Gusti Allah dimaksud makan ngadeketkeun diri ka Gusti Allah atuh bade ampura Gusti sumut abdi loba pake ngasaan makanan Gusti mun abdi dahar jeung daging jeung opor kitu karasana abdi sok poho ka Gusti abdi mun ngadahar daging anu sok di kecapan teh naon ngaranna tah semur abdi sok poho ka Gusti abdi ngadahar daging nu sok di kalapanon ngaranna tah rendang teh eta sok poho ka Gusti aya abdi jeung teri masuk inget ka Gusti hampura Gusti sungut ieu tah eta tina makanan inuman
ya beda apa abdi sok pakai nyaritakeun Gusti. Aduh kadang-kadang nyaritakeun anu dipake karido ku Gusti, kadang teu dipake karido ku Gusti, pakai ngomongkeun batur setunggeus tu bata geus dika Allah keun janu Allah pan abdi ge, abdi teh nu Allah mata nu Gusti, titipan ti Gusti pan cek tadi ge wa khalaqa kulla syai, kabeh perkara nang Gusti, wa huwa bikulli syai'in alim, Gusti maha uninga. Abdi keur diuk di dieu teh Gusti uninga nyaho Gusti, ih Gusti mah maha gagah, moal kasieun oh abdi diuk di dieu nang Gusti maha gagah, bisa ngadiukeun abdi ka dieu padahal mah abdi mah jelema bodoh, tapi ku Gusti dikersakeun seakan-akan hei Junaid udang sia udang sarua jeung kos kitu da teh sia teh kesel sia teh mung tapi deuleu surga aing udah mandi ngan kurang teu kadege seakan-akan kos kitu mandi lu rapih mandi dah pan sia junub mandi tiris batur mah perang di medan laga nyawa taruhana sia kakarak mandi bae geus nyebutkeun tiris ya cak Gusti Allah deuk tahajud surga sia ulah sok tiris awas sia ku aing digeringkeun isuk cak Allah teh mun sia tiris bae digeringkeun ku aing sia ulah sebut tiris ulah bejakeun haneut itu tiris Gusti haneut tiris ya sales mah sia isukan tuh bener isuk-isuk mingset tuh gara-gara sia nyebut tiris coba mun haneut dia tuh ngomong ngebohongan diri berarti atuh ulah boga perasaan gering laksanakeun nu di deuleu surga Allah tah tegar urang teh mandi urang wudu sakumaha tadi tabakur gas kamu salah Allahu Akbar nu pae karena tadi keur beurang nya tabrakan paehna sok buka pocongna di kaca teh lagi sholat tahajud dia emang ya lo teh kos gitu tolol bohong ke Allah balik kurang kakarak takbir dong Allahu Akbar asana aya pocong kanjeng kumaha muringkak bulu aing ya geus aing mah 180 derajat balik tolol datang ke pemajikan dari tahajud cepet awat lo bawa omong pocong kadeuleu emang encan kadeuleu mah ayo besi bae ya borangan lu ya cek saborangan eta poho ka Allah tapi lamun pas ka Allah mah teh aing nangieun Gusti Allah pocong nangieun Gusti Allah setan teh wa khalaqu nangieun Gusti Allah lamun nyana didatangkeun ka aing nang gerak Gusti Allah berarti Allah nyoba ka aing coba pocong coba tah dah teu sieun aing mah bapak kolot siap pocong datangkeun ka dieu ye parangsaan aing sieun meureun lawang ditutupan henteu aing lompat ye poho we ka Gusti Allah sih tapi lamun manteng ka Gusti sembarangan aing ka dieu teh nang gerakeun Gusti Allah kicep aing kicep Allah denge aing denge Allah gerak aing gerak Allah siap pocong ka dieu berarti nang Gusti Allah diuk sia ngajajar di hareup diuk aing salat goda aing Gusti moal sieun aing sebab keur ka Allah Allahu Akbar aya pocong deui ini teu sieun berubah ku jadi kuntilanak bukna geroi ganda roba-roba pan setan kakarakos gitu tak tesieun bismillahirrahmanirrahim 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 aya kana baca budak bismillahirrahmanirrahim ancana ku bismillah ini teu asal kurang mantep pe ka Gusti Allah tapi lamun ka Gusti Allah mantep leungit bangsa pocong karena Allahu Akbar ngadenge Allahu Akbar hate urang manteng ka Gusti Allah indit teman kos gitu
jelema teh nganterkeun bibina teh apaan sia kada anterkeun tapi bisa ka mana tuh ka ditu ka lubur itu oh jalan bibi ayo berangkat ke atas maghrib anterkeun bibi balik di itu jam 9 peti pas tanjakan 9:30 aya nu ngajubleg putih cek ada parang sana aing teu bisa babacaan beneran parang pocong. Bismillahirrahmanirrahim wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati datang ka selesai tiupkeun aya keneh bah can manjur parang sana aing deui beureudan babacaan aing dia yasin ku aing sia. Bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun nama turut aya keneh bah je bismillah ya 100 Bismillahirrahmanirrahim 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 100 tiupkeun cuma ngajubleg keneh bae ya Allah geus beak babacaan stok geus beak stok ngajubleg keneh tolol mah dia ku aing sampeurkeun sia aing geus beak babacaan masih keneh can ini keneh ja biasana ku ayat kursi ge hiber leut parieuh henteu datang nyana kadenya cak bak sial horeng takal kadonglong di kapur Masya Allah atuh ieu sakuran ge moal leungit cek nyana tipu aing goreng dek Agustus kabur mau bisa ku babacaan sama kos gitu mal ngajubleg bang goblok aing ketipu cek kana tuh borangan mah sok kusorangan kene kusorangan sebenarnya eueuh naon kusorangan kene ngajurig-jurig teh padahal eueuh naon borangan teh kos kitu kos kieu jelema de kondangan begitu de kondangan dingkeng ke belantaran rada maribis aju pas tas maghrib rada ngagedean isa rada letik kondangan guys berangkat jana kabeca teh kabeca kira-kira bangsa 10 meter ke jalan datang beca kemana pak undangan kayak mana oh rame cara dirinya tuh undang kayak guys berangkatnya napan asup make batiknya nanti meletas salinan maksudnya besi kotor karena ada hujan besi kotor mawas barang di dulu baju nanti anu batik teh hiji kotor ya mah horenganan oh tadi teh meureun lempah di jero beca pan beca teh ditutupan make plastik ku tukang becana japan besi nyebrok ditutupan nyana asup ke jero make batik di jero diganti make baju putih celana putih baju putih kopiah putih bahkan maksudnya teu maksud ieu mah saling di jero lantaran deka ondangan besi kotor bener bae kotor tadi di jalan teh kakeceretan nu batikna dipake baju putih geus aja sorban dikaluhurkeun gade putih deui beres barang datang kan wahajat dibuka ke tukang beca plastikna barang dibuka ke cak tukang beca pocong ka beca katipu kene bae tukang beca pocong tuh birat kabeh nu hajat kabeh aya pocong lumpatan kabeh cak jana saha pocongna pocong tadi make batik cak eta pocong salin di jero beca pajar pocong katipu teh eta teh anu nganu borangan mah emang dijajadikeun bae dijadikeun jadi mah keur wiridan bae teu penting maca shalawat ngeunah ya sallallahu sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina cenah cenah ieu bae ya besok ngaji teh mingguan ieu deungeunah biasa ibarat teh bener pas keur kamarina aya nu maot pentingna teh aya kosrek kresek wah asana tadi udah ada 4 letik ya kosek
asal kelenger didinya segala dengan ngagoler bahaya goler bijakan tapi terus baik sekor tetap punya anak kieu bae datang ke tarhim jam 4 ya arhamar rahimin irhamna nu kekeresekan aya keneh bae sakira eta jurig dikeun penting can balik keneh bae datang ke jam 4 di deuleu ku nyana Masya Allah orenganan ucing plastik dah asup ka dieu jadi lempang lah ucing ya korose katuh goblok aing katipu ku ucing emang nu borangan mah kos kitu dia ulah borangan nu mantek biasa bae coba lamun keur penting di deuleu mah ja ucing atuh kan berani ye lamun nu beranian geus bal katipu ku jurig Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala pocong beneran dah pocongan sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad dah sia yang sieun aing pocongan dah tampiling sak wae barang set eueuh ieu pocong beneran kagak ada perknya ada di dinya tak jadi ulah borangan ibadah ka Gusti Allah asal geus ingat ka Gusti Allah bakal leungit nu mantak wali bisa kaleuweung di kekasih hiji Allah dek naon bae ngaganggu ka aing karang Allah ka gunung sorangan bae para aulia Allah suluk di jero leuweung sorangan bae apa kata digoda berbagai hewan ngagoda berbagai jurig ngagoda aing makhluk Allah sia makhluk Allah ya kudu aing sieun ka makhluk Allah mah sia nang ieun Allah aing nang ieun Allah aing mah deuk ka Allah sia deuk ka mana sia sieun anjeun moal cek orang Badung mah aing makhluk Allah dia makhluk Allah aing didamel ku Gusti dia ke didamel ku Gusti atuh ulah sok silih kitu daun kitu ngaranna ulah sok silih sigeung dia ngaing dia ulah gaganggu kang aing moal ngaganggu ka sia salida sia teu ngaganggu kang aing moal ngaganggu ka dia tapi lamun dia ngaganggu ka aing dipenggal ku aing dia teu bahasa Baduy eta kos kitu awas ya ku aing lamun ajeuleuh eueuh tuh kan ilmu Baduy eta kos kitu ta eta ulah boga kasih moal aya kasih hiji Allah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim zalikumullah anu kasipatan kos kitu bagus Gusti Allah anu ngadamel anu teu boga anak Gusti Allah anu teu boga pamajikan Gusti Allah anu ngadamel kana seluruh perkara Gusti Allah nu uningaeun kana sakabeh perkara Gusti Allah Rabbukum Pangeran aranjeun kabeh la ilaha illahu taya pangeran wajib disebanging Gusti Allah teh khaliqu kulli syai anu ngadamel kana seluruh perkara fa'budu maka ngaibadahan aranjeun kabeh sok ibadahan Gusti Allah wahiduhu tauhidkeun ku anjeun Gusti Allah wa huwa ala kulli syai'in wakil Gusti Allah teh nu jadi wawakil anu ngajagaan ala kulli syai'in kana seluruh perkara geus atuh ku ari mah urang tawakal tu ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil ka Gusti Allah pasrah Allah nu jadi wawakil Allah anu ngaraksa jeung ngajaga pasrahkeun segala rupa ka Gusti Allah mantep jasa tah hayang datang kadinya teh ya teu bisa lamun teu ngaji teu bisa tah hayang papasrahan kadinya teh tah hayang ka bener-bener wakil ka Gusti Allah segala rupa nyanggakeun ka Gusti Allah segala rupa moal bisa lamun teu ngaji urang sakola bae ka itu teu ceuli datang ka bisa bae nu ngaji bae di pondok pesantren mantep ngamantepkeun ka Gusti Allah can bisa-bisa komo nu boga pondok nu mondok pesantren modern lain salah mun deuk ka Allah moal bisa kajen kuku mage tetep kudu dinolkeun di ka Gusti Allah keun ngajina hiji nu di deuleu Allah mun urang dagang nu di deuleu Allah geus make aturan Gusti Allah mun urang berpolitik nu di deuleu Allah berarti make aturan Gusti kudu anu berpolitik kudu ngamainkeun politik ekonomi kudu lamun teu ngamainkeun ekonomi berabe atuh
cara Suriah kuari nu mantak emas murah ge di urang diperkirakan sampai 300.000 bakal anjlok. Nah emang kunaon gitu Suriah geus gajual emas 25 ton 25 ton dijual ke Inggris. Cak Inggris masih ada enggak ini lain gitu ngomong dah orang Inggris mah ini masih honora. Wih, tenang aja cek orang Suriah, yang penting sekarang beli dulu kekeh orang Inggris sayang dulu pergudangan anak begitu dibukakan ke Suriah di bangkerat tuh emas kami Masya Allah tambah ratusan ton kakarak dijual 25 ton hayo gara duitan seberapa triliun ka dia jang perang aing dek perang jeung Amerika persiapan anak masih ratusan ton kene di bunker ya kakaraknya jual 25 ton di Indonesia guys turun tina 550 turun 530 turun 520 turun 480 turun 430 turun 450 ulah waka melimas meli mantenanan ngajual ulah waka atau diulah-ulah ge emang mah boga moal meuli moal jadi teu gablek gatuh. Masih turun kuari lamun urang nelpon ke bos mas moal waka dibere can jelas lantaran Suriah ngajual dari 25 ton ujianana bisa 200.000 di urang mas. Iyalah perekonomian batur mah geus siap jasa sabilillah gayang Amerika cek Suriah basar Asad geus dikilkeun geus dikicukeun geus dikira tetep bae ulah jadi sasaran Amerika jadi sasaran gayang Amerika jual emas senjata geus disiap-siapkeun kiribat Iran geus disiapkeun siap nyana ngalawan Iran teu Iran menyuplai kadinya anu ngaran bom nuklir Ali geus dikirim ke Suriah nu ngaran Hasan geus dikirim nu ngaran Husein geus dikirim geus didagog-dagogkeun ku ari kieu siap dana geus dijual ka rakyat penjualan pertama 25 ton geus dijual batur eueuh nu nyahoeun Inggris neuleuh soak neuleuh persiapan anak ternyata masih ratusan ton kene geus teh kudu meuli emas komo mas Jawa mah ambalaya dikontrakan teh mah ieu teh batur mah kos sekarang itu Indonesia kuari lamun perang naon persiapan anak emas dibawaan ku Amerika bensin dibawaan ku Amerika kauyah-uyah dibawaan ku Amerika persiapan andai kata kurang perang jeung Amerika naon oh aya cenah kiai di mana itu naon tangkal nu paranti main pepletokan teh naon kalau derawak kayak kene ces modar sia persiapan naon ya Allah. Soeharto mah ketika kamari teh urang dek digilekeun ka Timur Tengah dek ninggalkeun Amerika pasti diembargo Indonesia singkat kata siap cek Soeharto di embargo negara orang no problem menang ti mana engke rakyat siap di Swiss simpenan negara Indonesia make rumus-rumus tersendiri geus tinggal notok doang untuk diembargo 25 tahun Indonesia masih moal kalaparan. Perhitungan Soeharto seperti apa? Karena Soeharto na lengser tinggal dicokot bae tuh duit urang di negara di Swiss. Ira cenah kieu urang babarengan ka ieu tangkorak sia maranana. Sia mah geus ka Gunung Kawi bae, guys. Naudzubillah min. Atuh boga perhitungan Soeharto ge lamun kamari sadar. Tapi kan politik bakos gitu. Hese jahona urang teh geus lengser. Gus Dur lumatak dilengserkeun emang kunaon orenganan jaringan Islam na pohara jasa jeung berbagai organisasi Islam nu keur main di dunia sengaja ku Gus Dur NU na dibekemkeun supaya ulah kanyahoan ku negara ternyata di berbagai organisasi teu perlu kukula disebutkan sebab di Indonesia ge aya organisasina mendunia tuh main di dunia teater Amerika waduh badan intelijen luar biasa orang bahaya Gus Dur mesti dilengserkan amin panggil min sini min nu keluar amin belar aja bukan ini iya warah jasa
lalakonna lamun kamari ku Soeharto kurang henteu direformasi urang bakal beralih perekonomian kiblat urang Timur Tengah urang diembargo ku Amerika geus siap dana dibuka sote geus eueuh geus moal mun kamari memehna teu meunang dibukakeun kitulah politik Gus Dur mantak dilengserkeun teh naon lantaran jaringan Islamna sarua jeung Osama bin Laden bahaya ceknya sebab akan dijadikan Indonesia negara Islam ku Gus Dur matak NU na ngahaja tadi beresan kunyana sebab NU boga Gus Dur cek ngomong sompral nama abeh teu kanyahoan kos kitu politik mah ternyata main di luar kanyahoanana kuari di Inggris aya nu asup Islam politikus ulung di Belanda politikus ulung asup Islam di Amerika sarua bae luar biasa akibat sabab Gus Dur lain terlalu ngagungkan Gus Dur perjalanan nana lamun urang maca ke perjalanan Gus Dur seperti eta geus eueuh nyana tinggal aya Gus Pur guari Gus Dur eueuh Gus Pur masih aya keneh kuari nu keur berjuang ye aya 3 tokoh Islam nu hiji kakarang umur 15 tahun nu hiji umur 40 tahun nu hiji umur 50 tahun lain lalagaan kuari teh nu matak Obama teh mundur ieu waduh Islam wah jasa lain lalagan Islam teh keur bergerak disingsieunan teroris apa mundur Islam lamun kamari di Amerika dibom Masya Allah lain lalagan mana eta mah keur maraton kelas dunia tuh dibom 2 kali atuh sia mah malah kaya aku sapiraha dagang dangdir doang weh lain lalagan gergerak kuari Masya Allah nah di Indonesia ge kuari aya nu keur gerak saha kiai ngaranna Juned unggal negara aya apa presiden SBY teh nyahoun nya da sarua mah atuh politik bakos kitu ieu politik ieu ekonomi ieu agama boleh lalagan nu mantak tenang lamun engke perang gas panggilan kukula kado porosotkeun calanana ayo suntik ces pae aya ke kukula didongengkeun ke aya 4 aya Uni Soviet hiji aya urang Tanzania Afrika berarti hiji aya urang Spanyol anu baheula Spanyol diislamkeun dijajah ku Islam Tariq bin Ziyad Fatah sampaikan kaji di negara Islam selama 700 tahun tapi dibabat habis deui ku Isabella BAKB datang ka eueuh tapak-tapak na acan lamun urang nyaritakeun Spanyol ki Ibnu Malik Alfiyah urang Andalus ahli palak urang Andalus ahli ilmu kitu sejarah urang Andalus teu perlu Ibnu Sena dan lain sebagainya urang Andalus Spanyol BAKB tanda-tanda keislamanana ciri keislaman ge urang ziarah ke Andalus ka kuburan Ki Ibnu Malik sepi di ditu nu ngazarahan padahal dunia kabeh maca Alfiyah Ibnu Malik kuari urang Andalus aya nu berangkat deui siap tempur deui dek ngaislamkeun Spanyol tapi urang lamun nyaritakeun Spanyol nyeri hate nyeri 700 tahun negara Islam dibabad langsung raja-rajana masyarakat kabeh dipuatkeun ka kapal endek disalametkeun ngomongna dikakapalkeun kabeh puluhan kapal setelah di kapal asup tentara Kristen dipaehan kabeh di jero kapal orok-orok acan lamun urang nyaritakeun Spanyol seperti eta atuh sia mah tolol sih nyaritakeun Madrid main bola dong bobo nyaritakeun urusan sejarah Islam nah bangsa tolol bin goblok gitu siapa Spanyol teh Masya Allah eta lain lalagan ke urang menyaritakeun dina kitab aya anu urang Spanyol eta teh moal kaluar ti gerakan Tariq bin Ziyad moal keluar tina gerakan Syekh Fatah baheula anu ngaislamkeun Spanyol ya Allah ya Rabbi urang lamun nyaritakeun Indonesia bae muringkak bulu urang tokoh-tokoh Indonesia anu mempertahankan bangsa jeung negara anu diseret, anu ditembak, anu dipiceun, anu digencet di digol demi bangsa jeung negara